gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut teh pulang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup eta mah pohara dukon eta mah. Datang ke poek sadunya poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengadago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow. Iji ayatia ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing madaikan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'an sayangnya. Atawa ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat. Nyana ge geus daun dina Taurat, dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat. Aya nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing badaekan keneh datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat. Ani gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat, sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji Dajjal, 2 Dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan. Khasapun bil maghrib, gempa di kulon. Khasapun bi jaziratin di Jaziratil Arab jelas gempa di berbagai benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut teh pulang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup eta mah pohara dukon eta mah. Datang ke poek sadunya poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tulusan
min magribiha muncul panon poe ti kulon tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8 ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihi nomor ke-10 bakal aya narun takhruju min adan kasukun nas ilal mahsyar sunu ieu mah bakal nanti adan wah luar biasa kuari mah kakarak ge seuneu fon doang fon teh naon kira hartina tuh siapanya hobay kan ya osok neuleuh meureun ieu dibawa di negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku apehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah masyaallah kan nah ieu bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun lumandak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras tidinya manehanana fatahru ngejungkel sujud ka Gusti Allah unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae unggal poe takhru sajidah wala tazalu kadzalik lamun ku Allah dican dititair tapi urang para je balik je dina sujud eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah cak Allah kudang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah hudang ayeuna balik deui kitu beta masyaallah teu eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana fa iza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka naya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah di kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul di kulon weh bener kuari itu dulu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting meneh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30
terus subuh ramang yang ramang ieu mah jemaat terus bae. Tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae. Poek keneh ku poek bae terus. Jam geus menunjukkan jam 12. Terus poek keneh bae. Ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh. Cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Geus dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka 3 poe kakarak seret di kulon nya ngadoa takbirni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus mah disimpen ku Gusti Allah na ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim. Anu sebenarnya mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun, Turki kitu keneh. Diurang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu? Yeunlah berbagai organisasi. Baik organisasi Islam maupun organisasi non-Islam dan lain sebagainya untuk membenahi negara, tapi tetap baik negara teh lain embungan dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge. Jelema anu geus mantap dina Islamna dianggap teroris diperangan bakalna kajian kumaha ge. Punjala diang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis, tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis, tambah deui ku Hurut teu nyaman, teu harmonis, tambah deui ku EPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah, tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Ma bisa geus kajian kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos ieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih kuari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa pergi kos itu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua. Ribut masih di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ye wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, nyieun jelema ributlah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ye kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelembur. Suriah gitu kene, iya kami mah yang iya isulah ke orang, kiolah. Sementara isu nu datang ke orang, informasinya geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur lagi seueuh, nusok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ke orang informasi teu baber. Hese nyarita urang, ribut, nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya kaburu paeh teh heula.
untung